awewe jadinya kudu make cangcut aslina dilatkeun so anu naon anu beungeut oh gitu ayo cangcutna eueuh ayo cek salempak ayo eueuh moalnya eueuh asli kieu tah mau salempak langsung usapkeun atau mun hayang ku kawin mah balik ogeun teu kotok kalungkeun lu kelelok so gerak kayak meriknya lompat ayam minang hayang nu kumaha beunang kan so cobaan si bong tanyakeun ka Pak Ustad si bong kitu carana trikna eta Pak Kawin kelelok teu kotok so gerak wah mudah-mudah gawe kumaha ayam minang aslinya sama ngepot sama kumaha beunang so gitu so lu hayang di kumaha deui deh atuh itu mah lang nyekot teh awe cangcutna tah ngomong ku cangcut ieu jana masuk pulas geus beungeut wah mudah-mudahan namun tak kotok kodok wah lang nama nyekot paten teh di pisan. kanang hayam paten eta mah pulas geus beungeut awewena wah mudah kasih asli itu bohongan amun tai meri wah langsung mudah gawe kumaha beunang jana ada kumaha kepot ka dirinya tuh asli tai kuda udah pasti pulas kayak kono banget nak lu ya unang wah udah kalinya ya pak yang ngomong beunang tai me pasti lah oh kan banget kan pasti lanjut masih loba waktu masih banyak waktu terus lanjut asli dan ada yang paling bikin kemana ya yang kemana makin yakin sok bener sok si bang awal itu jalan dan yang satu cerak ada awal gelis sok ini teh balai dong nini eta mah kalau engkau lu pengen tahu wah mudah ke dirinya langsung menolak kau yang tadi mudah-mudah kemana-mana dekat sawah gitu udah gak sih itu embung nini itu main ini gitu bisa kuat kan begitu kan ada apa kayak di pakai pak iya kalau di Citari mah pakai mau iya apa lu deket sisi jalan ente udah kalau tepungkeun ke Mang Pali so dah urang mah penting itu yang kita gitu siapa dek tepung dek apa ke dek apelan oh baik apelan aku ngalu aja bagus boga ieu mah asli komo sakim doaeun tah dirinya jeung aya anu dirinya boga ieu mah asli boga ieu mah tanyakeun ka sakim saung PRT atau ke PRW tanyakeun asli ngomongan doaeun pisan komo sakim mah dirinya jeung eta mah Citari mah anu di dinya terus si jalan apa ente mah iya ente kalau tepungkeun kemang kali eta doa cocok aslinya wah komo cicak itu cocok jeung eta mah ya kawin ya apal ya asli ya ya apa Gus padat pak ya ini sudah di anuan bang cenah nah itu cenah ieu lur cenah gitu ya anu biasa naroskeun cari jodoh cenah gitu jadi ieu lah cenah gitu dilanjut deui sementawis cenah gitu disambung bersambung